encan asup ka di ayat ieu sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syar'iyah mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuring geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Dita tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta ngahadirkeun rasa